Wala ngadaw sangal asma Hasan. Inna makanu kastina kabuktian salaf kabeh. Ulama salaf kabeh. Ya kuluna eta ngadaw ya salaf kabeh. Assalamualaikum kana pada assalamualaikum. Idza salimat di mana-mana salamat. Wallahi demi Allah. Dan kalimat dimana selamat wallahi demi Allah naon al-qulubu pirang-pirang hati. Wa amal ana jeung anak pun hari ayeuna pakai fa asbah ta apa Allah ayat 8 ayat fa asbah ta apa Allah ayat fa kumaha asbahta kisu-kisu anjeun apakah muga ngariksa ka anjeun saunya Allah kaifa anta aslahat Allah kaifa eta kumaha anta ari anjeun aslahata muga ngaluruskeun ka anjeun saunya Allah Pain akhadna dalam menyopot kurang sarea di qaulihim kana ucapan nas kabeh kana tang kabuktian ieu maqalah nyata qaulihim teh wen akhadna dalam menyopot kurang sarea di qaulihim kana ucapan nas kabeh kana tang kabuktian ieu maqalah bid'atan data bid'ah la karomatan bid'atan eta bid'ah la karomatun lain kemuliaan la karomatun lain kemuliaan ada Pain sa'u talamun harap ieu nas kabeh wadibu tah bendu ieu nas kabeh alaina ka urang sarea. Pain sa'u jeung lamun harap ieu nas kabeh la tah teu ieu wadibu. Wa inna ma qala jeung pastina ngadawu ieu hasan. Zalika karena itu pakin akhod na dikolin karena bid'atan di anna bidayata karena saya tunanga mimitian dikolika ku ucapan anjen kaya pas masa lapan kaya pas bahasa bid'atun eta bid'at wakolan dengan ucap saharujun lagi li Abi Bakr bin Ayyasin sa Abu Bakar bin Ayyas ayat bahasa ayat kumat bahasa ikut-ikut anjen sama aja bau tulis penyajawan di Abi Bakar karojul wakolan dengan daun Abi Bakar da'u kudu ningalkeun da'u kuningakeun aranjeun kabeh na ka urang sarea min hadhihi bid'ati tina ieu bid'ah wa qala jeung da'u Abi Bakar inna ma hadasa pasina anyar datang naon hadza ieu kaifa asbahta fi zamani tauni dina zaman panyakit taun alladzi anu kana kabuktian ilazi yudha eta dinyaranan ilazi tauna amwatin kana taun amwat disami di negara Sam mina mauti tina arah-arah maut hazarihi anu gantang kana kabuktian sa arang laki yang kau eta patepung karojul saha aku dur najrajul waduat tanin isuk-isuk payah puluh silu nyetap aku payah pas bahasa minat ta'unik payah pak koma asbahata isuk-isuk anjir minat ta'unik tina penyakit ta'un
Waya mau jeung patepung ieu akuhu mukarajul asiatan dina sore-sore paya kudu tuluy ngucap akuhu saeta kumaha am saeta sore-sore anjeun. Wal maqsudu maksud anna yatiqoa etap saetuna patepung fi golibil adati inna kagalibanana pirang-pirang adat laisa etan tanya tiko yahlu esa kosong ya tiko an wa intina pirang-pirang warna minat nafson muhitina gawe-gawe variasi wanitaki wa kullu dalika yang sarana tafannu yakni tak mazmumun eta tingkatan ba'du arisa palingna ieu zalik mahdurun eta dicegah Wabadu saya dalik makruhun eta dimakruhkan. Wafil uzlati dan tetna uzlah al-hilatu aris salamat min dalika fil tafannu riya nifak. Masak salamat sainaman karena saya puna jamak lafia anu katepung ieu man al-khalqa ka makhluk walam yukhaliqum. Jeung tegawe budi pakarti ieu man hum ka khalqa kabeh dialafin ku pirang anak khalqa kabeh. Makotuhu fa innaman lafia makotu eta ngabenduan ieu khalqa kami upamen wastas qaluhu jeung hitung-hitung berat kanyarekan berat jeung hitung-hitung berat ieu khalqa kami upamen wang tabu jeung upat ieu khalqa kami upamen watasam maru jeung singkir ieu khalqa kami idai kana milaraan kamen Paya zabu atulang itnaw dinuhum agama na kholko kabeh si di men idne kitabang men. Paya zabu jeng langit naw dinuhum agama na men. Wadunya ini men. Sia intikomi ina malas minhum ka. Itu kholko kabeh. Ina malas minhum ka kholko kabeh. Wa ma mustarqatu kami jeng anak puan ari maling nawatak lima ina persana. Yusahidu anu ningali ieu si jalma ukana emak mata min ahlakin nasi buktina pirang-pirang jama-jama wa amalin pirang-pirang nas kabeh bahwa tah eta ari ieu khobar tina wa amma musarafatu bahwa tah eta ari musarafatu tabi dan katana mudzakkar takunawan mudzakkir Tawa saya tanya musarafatu tobi daun eta penyakit dapinun anu kakubur. Kolama yatanabahu salsikisan inget. Lalu karena itu musarafatu tobi. Kalau pirang-pirang jangan uga asa paling pas. Pandan sumawana ani abo pilina sijan po kabe. Palayu jalisu. Balai jala itu atau temenang barangan diuk sal insanu manusia pasti konten pasek mudatan jenaka makoni sarta jenaka makoni sarta kabuktiana balai jala itu atau temenang barangan diuk saya manusia pasti konten pasek makoni sarta kabuktiana ya insan mun kirone atau inkar alika pasti kon batina hatena insan ila walau kosa angin jeung lamun nyakeun ieu insan ngakur insan natau kana awakna insan ila ma kana perkara qabla mujalasatihi anu tetep samana ngabarengan diuka pasikon la adroka sayakin mangyan ieu insan bayanahuma antarana ieu ma qabla mujalasah ada ma hiji deui jeung ma ba'da mujalasah taprikotan kana beda tinu proti dina mikangewa kabur ka mikangewa anu pasari tina karuksakan angin jeung lamun ngakurkeun insan ilama komentar Adoka insan ma bayana maraya
Makobla jeung mabak dalam jasa tapi kotan kana beda inu prati dina nyawa anu saling ngarusakan. Wasis kolihi jadi wasis kolihi jeung wasis kolihi walaupun nafsu ilama la adroka bayana umat aprikotan inna inop beprati ane pasadi wasis kolihi dia ngitung-ngitung berat karena iya pasad ane pasadi wasis kolihi yasiru karena jadi naon al-fasadu parusakan dikasrotil musahadati ku loba ningali kusabab loba ningali hayyinan terlalu gampang enteng ala tobing kana wakna payas kutu atau lengit naon waktu tuman sebna iya fasada wasi ugomuhu jeng ngitung-ngitung gede na iya insan lau kana pasad. Wa innamal waziru yang pasti dari nyegah anhu tina pasad. Siddatu waqihi eta banget tuman sebnaya pasad siapa minhate. Pada sorot di mana jadi pasad mustakboron kan dihitung-hitung letik hitung-hitung letik ini ditulis musyarakat kusabab lian ningali awasaka tah deket naon antan halla yen narima udar naon al kuwatu kakuatan al wazi'atu anu nyegah wayal ana jeung turut naon atqab watak liya maeli kana condong ilahi kana fasad aw lima atawa kana perkara dunahu anu sandapeun fasad wa mahma salat jeung sanang salila naon musyahadatu ningalina insan liya kabairi kana pirang-pirang dosa gede min guritisan di insan istaghfara tang ngitung-ngitung gina ya insan asoboiro kana pirang pendosa letik min nafsi tina awakna insan wa qadza walidalika istaqoro yazdari ngahina saha an-naziru jama ningali ilal agni kapirang sugi ngahinakeun nikmat Allahi kana nikmati Allah alai anak tepanabir patu asiru atuna pakan naon mujala satuhum ngabarangan di uka agnia kabeh napakan ti ayat tafsiro dina yang ngitung-ngitung letik ngitung-ngitung saetik di ayat tafsiro dina yang ngitung-ngitung letik ya nabir mah kana perkara indau antar saninya nabir waktu asiru jeung napakan naon mujala satu fuqara'i ngabarangan diukap pirang-pirang fakir sisi Allah mimma dina ngarekan agung kana perkara itu agung kana perkara putih anu dibikeun diparinkeun teh dibikeun ieu mah lauk kanadir minani ami buktina pirang-pirang nikmat wa kadzalika jeung etanya kitu saperti tu asiru wa asiru anadru tu asiru mujalasatuhum
wa asiru mujalasatuhum. Dua berenya wa asiru mujalasata ukoro. Anadru ari ningali ilal mutiina sajam taat kami wal usati jeung pirang-pirang jana maksiat. Haza ari ieu nadru ilal mutiin. Tiru eta ari napa kanana ieu nadru itobi eta na wataf. Paman tasajama yang suruh anu ngawungkulkeun ieu eman nabrau kana paninggalna eman ala mulahadati ahwali sahabati kana ngalirik pirang tingkana sahabat wasabinan jeung tabiin fil ibadah tidak ibadah tingkana ibadah watana zui jeung bebersih tengah jauhan ani dunia dina dunia fala yazalu tasaran ieu man yan guru eta ningali ieu man ila nafsi kana awakna man di ania istisgori alawan paningali ngitung-ngitung hina hitung-hitungina arek kana tiga wa ila ibadati jeung ningali di atas lanati wa ila ibadati jeung kana ibadah anak men di ayatnya istisqori kalawan paningali nganti hitung-hitungina. Wa madama jeung salah hilanggang ieu man ya ro eta ningali ieu man natau kana awakna ieu man muqassiron kana lalawara. Palayah lu sama kosong ieu man. Mindahnya ti ijtidah hadis tina anu ngajak kana nya-nya. Sungguh-sungguh rombatan karana resep fil istiqmali ina nyampurnakeun nyepri nyampurnakeun wasit maman ge di atas rombatan jeung nyepri nyampurnakeun lil iktidai kana turut pamanin saja makna doron nyali man ilal awali kana pirang-pirang tingkah agolibati anu ngalimni ala ahli zaman ka ahli zaman wa yarodim jeung ngabalieurna ieu ahli zaman ka nilai insya Allah baik balim jeung madapna ieu ahli zaman kami ala dunya na dunya wa biadihim jeung biasakeun kana pingabakukeun kana ieu ahli zaman kami almahat ya kana pirang-pirang maksiat istaldoma sang hitung-hitung agung ieu man amro nafsi kana perkara awakna man di adna robatin ku pangleuwihan nafna resep ya khair dina kalusan ieu sadif wa anu mangyan ieu man kana ieu robbah fi qabila kana man wa zalika ya ista'awama amro nafsi huwa etridalik al-hilaku eta karusakan wa yakfid jeung cukup ditanyiri tomi dina ngarobah watak naon mujarradu simatil khairi wungkuana nguping kana kalusan wa syarri jeung kagorengan panlan sumawana anu musyanati tina ningali kana khair cukup dina ngarobah watak ku wungkuana nguping kana kalusan jeung syarri komo lamun ningali wa bihadzihi daqaiti jeung ku ieu masalah nu lembut yuk ropu dikanyahokeun naon sirru qauli rahasia dauhan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inda zikri sholihina dina nalika nyaritakeun jalma anu saleh kabeh tanzilu turun naon ar-rahmatu rahmat wa inna rahmatu jamal rahmat dukhulul jannati eta asup ka surga waliqaullah jeung patepung ka Allah walaisa jeung henteu kalakuan jeung tingkah yang zilu eta turun inda zikri nalika nyaritakeun salihin naon ainu zalika dafiane tudukul jannah walakin sababuhu jeung satapina sababna tudukul jannah oir sababuhu in bi asur robbati eta narima hudangna resep mina qalbi tinate wa harakatul hirsi jeung usikna kadademes
alal iktidai kana turut bihin kasolihin kabeh. Yen kasolihin kabeh. Wal istinqatu jeung narima kategas amma tina perkara huwa anu rijama mulabitun eta anu nandangan atau pingalakonan lahu kana ieu mah mina kusuri buktina kurang watak diri jeung lalawara wa mabda'ur rahmati jeung ari tempat kawetan rahmat di lu khairi eta migawe kaalusan wa mabda'u fi'li khairi dari tempat kawitan migawe kalusan ar-rogbatu eta resep wa mabda'u rogbati jadi tempat kana resep zikru ahwali salina eta nyaritakeun pirang-pirang tingkahna jalmi saleh kabeh. Fahadza makna nuzulir rahmati. Fahadza ta'ari in bi'atur robbah min aqabi. In bi'atur robbah min aqabi makna nuzulir rahmati eta makna turuna rahmat. Wal mafhumu jeung ari anu dipaham min bahwa hadzal kalami tina mafhumu khalafahna ieu omongan mafhumu khalafah tadi inda zikri sholihin tanzilu ar-rahmatu. Hari paham min bahwa hadzal kalami tina mafhumu khalafahna ieu omongan inda patini mungguja menu pinter kalau mafhumi eta seperti paham min aksihi tina sabalikna kalam wa huwa ari mafhum min aksihi anna inda dzikri fasikina eta saestuna eta tetap dina nalika eta saestuna eta nalika nyaritakeun jaun pase kabeh tanzilu turun naon Allah natulaknat li anna kasrota zikrin karena loba nyarita kana ieu pasikeun kabeh loba nyarita kana pasek tuhawinu eta ngentengkeun ieu kasrotu zikrin ala qabi kana watak ngentengkeun amro ma'asi kana perkara urusan kana perkara pirang-pirang maksiat wal laknat ya laknat ya dari laknat al bu'du eta jauh di Allah wa mabda wa bu'di dari tempat kawitan jauh minallah tinggi Allah huwa eta mabda wa bu'di al ma'asi eta pirang-pirang maksiat wa iradu bina balir anillahi tinggi Allah eta pirang-pirang maksiat dengan balir si Allah dia ikbalik bersabab madab ala hududi karena pirang-pirang bagian hal hadir sedantang wasyawati dengan pirang-pirang dipikayang Allah hadir la ala wajib netepan karena jalan al masyru'i anu digelarkeun jadi syariatkeun wa mabda wa mahasi dari tempat kalitan pirang-pirang maksiat sukutu sakliya eta leungit beratna ieu maasi wa tafahusia jeung gorengna ieu maasi leungit ania qadi tina hate wa mabda sukuti sakli dari tempat kalitan leungitna gugur tanya leungit dari tempat kalitan leungitna berat wuku unti eta tumibana betah biha ku ieu maasi betahna bika profesi mai sebab loba nguping wa iza kana jeung di mana-mana kabuktian naon hadza nadama ieu nuzulur rahmat wal laknat wa iza kana jeung kabuktian naon hadza ieu nuzulur rahmat wal laknat hala zikri sholihina eta tingkahna nyaritakeun jalma saleh kabeh wal fasikina jeung jeung fasik kabeh pama ternaon perkara don muka eta sangka anjeun nabi musyadatin kana ningalina itu sholihin jeung fasikin kabeh
bal qad sarra balik itu mertelakeun itu geus mertelakeun bidalika kana itu hala zikri sholihin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pola segera ngadauh Rasulullah masal wajali situ ari sifatan batur diuk asul bareng kama salia kiri eta seperti sifatan lambusan pandai ilam yuhrika ahrafa yuhriku ilam yuhrika lamun tengah duruk ieu cir ka anjeun bisarorihi kusilalatuna ieu cir ala kota muntang nyantel ala kota muntang ieu cir atawa nyantel ieu cir bisa ka anjeun min rihi tina ambeuna cir mun tengah duruk silalatu tah muntang bau nem pahamaan nariha seperti yang saya tuna ambe ya liku eta nyantel ieu di saubi kana pakaian walayas muru bari penyaho ieu si jalma di kanari maka galika seperti ya liku ya mulu gampang nawan apa sadu karuksakan alal qalbi kana hate bahwa bersijama layas muru eta penyaho teh rasa layas muru eta penyaho si jalma di kana pasad wakola jeung ngadauh kanjeng Nabi tadi mama kalau jalisis tu'i tanya wakola jeung ngadauh kanjeng Nabi masalu jalisis sholihi ari sifatan batur diuk asung alus ari gorengan alus masalu sohibis misi eta seperti sifatan jalma anu ngabogaan minyak kastori ilam yahib wahaba yahibu hibatan ilam yahib lamun temere ya sohibul miski laka ka anjeun minhu tina miski tajid tahmangyan anjeun rihahu kana ambeuna ieu miski di kumaha gaweuna itu walihaza aqulu man arofa min alimin ilatan haruma alaihi hikayatuha li illatain walihada jeung karana ieu kola masalu jalisi su'i rikola masalu jalisi solihi akulu ngucap kuring mana sahaja maharopa anu nyaho ieu man min alimin tijang alim bilatan kana pisoleat lampah aruma taram alaihi ka'man naon hikayatuha nyaritakeun kana izilah li illatayani karang dua elat idauma artinya ye illatayan ana eta saestuna hikayataha hikayatuha dibatun eta ngupat wasania tu jadi elat anu kadua wahya jeung arisania a'udzamuhuma eta pangleuwih gedena ye illatayan anak hikayataha eta saestuna nyaritakeun zilah tuhawinu eta ngentengkeun ieu hikayataha alal mustami'ina ka jalma ping kabeh amro tilkal zilati kana perkara urusan atrapi urusan ieu tu tidak sampah wayas kutu jeung leungit min kulubihim tina pirang-pirang hatana mustami'in kabeh naon isti'adhamuhum
ngitung-ngitung agungna ieu mustamin kabeh al ikdama kana maju teh ngalakonan maju alaya kana jin lah payakunu dalika sababan litahwini tilkal maksiati payakunu atu kabuktian naon dalika itu yakutu min kulubihim sababan eta ngajarikeun sabab litahwini tilkal maksiati pikeun ngentengkeun teh nganggap enteng pikeun ngentengkeun itu maksiat Painau karena saya sunat kalakuan tingkah mah ma'wakoa eta samang satu miba ia alim tenezilah pas tun kiro tuluy dereken inkar atau napi dipikaewa pas tun kiro tuluy dipikaewa naon dalika itu wako dapat tah nolak ia alim al inkaro karena ngitung-ngitung inkar di kangewatnya apa tak alim kaifa kumaha yusab adu dihitung-hitung jauh naon haza iya wako minna si urang sarea wakuluna jari sama urang sarea mudtarruna ayat anu disebatkeun kabeh ila misli kana pantarna waqo'an hatal ulama'u malah pirang-pirang ulama wal ubadu jeung pirang-pirang jang ibadah walawi taqoda jalamun nekadkeun si jalma ana misla zalika kana saytuna pangaluzillah layak damu eta teu maju pengalakonan alai kana ieu misli dalik saha alimunya alim walayat atau jeung pengalakon kaya mitu dalik samua pakun jangan pastikan taufik mu tabarulek hewekan lasa kok tayakin berat alika si jame naon al ikdamu maju palakonan maju pakamta pirang-pirang min sasin di jama ya takalabu anu gagantangan ieu sahsun ala dunya kana dunya sanes anyungan ya takalabu anu gagantangan ieu sahsin ala dunya kalunya wayah risu jeung kada mesti sahsin ala jam'iha kana ngumpul ke dunya wayatahalaku jeung gagancangan ieu tahsin ala hubbir riyasati kana mikaresep kana diri kepala mikaresep kana pimpinan riasa kenapa riasah kana mikaresep kana diri kepala wa taziniha jeung mapa kana riasa wa yuhawinu jeung entengkeun ieu sahsi ala nafi kana wakasahsi kubha kana gorengna ieu riasa waya zamu jeung yang kaya sasi anak sahabat akan sahabat lahum lam yunazihu eta tengah bersihkeun sahabat kami antu saum kana pirang perhatena sahabat kami anhu biriasati tina mikaresep kana jadi kepala ya pakam min sahsin ya takalabu ala rasitunya saya syarat tadiran waya jamu anna sabata etalan antus sanomiasa warubama yastashidu jeung terkadang gawe saksi gawe dalil warubama yastashidu jeung terkadang gawe dalil ieu sahsi alaihi kana ieu yaz'amu atau zakmu yaz'amu gawe dalilna dikitali aliyin ku perang Sina Ali wa Muawiyata jeung Muawiyah wa yukhamminu tahmin
Wa yukhominu jeung yang kaya sahsu pina-pina tengah sahsu anna zalika ka kita lam yakun eta kabuktian ieu zalik litolabil haqi eta karena nyupri kebenaran bal litolabil riasati balikna karena nyupri jadi kepala Fazal istiqodu tah ari patekadan khotoun eta salah. Yuawilu ngentengkeun ieu hadal istiqod. Amror riasati kana urusan jadi kepala. Wala wazimah jeung pirang-pirang kamistiana ieu riasah. Bila asmasi buktina pirang-pirang watak. Watob jari watak Allah ilmu amritatan. Yamilu esa sondong iya tobul lahim. Ila tiba ilhafawati. Karena turut, karena pirang-pirang kesalahan. Karena turut, karena pirang-pirang kesalahan. Wal irodi jenga balir ania hasanati tina pirang-pirang kalusan. Bal ila takdirnya hapwati. Ya. Ada teh ila tibanya hapwati. Bal ila takdirnya hapwati balik tak karena ngira-ngirakeun kasalahan. Bima dina perkara lahap watan teh kasalahan eta pieu mah. Ngira-ngira kena ditanzili ku nempatkeun ala muktabas syahwati. Kau dimistikeun ku syahwat. Liya ta'allala karena yang nyeun alasan itahsu. Begini. Bihi. Wahuwa min dafo ikimaika yudis syaitan. Watob mulaimu ya milu ilat tiba ilhaqawati wal irodi anya hasanati. Bang ilat takdir ya haqwati bimala haqwata. Ditanzili ala muktabas syahwati. Liyata alala karena yang gal alasan isah. Bihi kuya za'mu teh tadi ya kamu teh. Bihi kuya za'mu yang kakak sahabat lam yurati. Wahuwa jeng ari ieu. Mindakot ikimakoy di syaitan. Wahuwa jari hazal i'tiqad. Hazal i'tiqad min dako iki makoy di syaitan. Etan tina pirang-pirang anu lembutna pirang-pirang rekadaya setan. Etan tina pirang-pirang lembutna pirang rekadaya setan. Walidalika jeung karena itu wahwa min makoy min madako itu setan. Walidalika jeung karena itu wahwa min dako iki maka di setan. Wasofa nyipatan sa Allah Gusti Allah. Al-muragimina. Saya ngumprungkeun maksudna mangungkulan.
al-murogimina kajama anu ngunggulan kabeh li syaitani ka setan. Fiha dina iya hafawat biqauli kudawan Allah alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alladzina jama-jama yastami'u nguping ladina kabeh al-qawla kana ucapan fayattabi'una tuluy turut nuturkeun teh tuluy turut ladina kabeh ahsana kana pangleuwih alusna ye kaul. Wa doroba nyeun kanjeng Nabi ngadamel kanjeng Nabi sallallahu lidzalika pikeun itu ittiba'il hafawat masalan kada contoh adama kanjeng Nabi sallallahu lidzalika pikeun itu ittibai hafawat masalan kana contoh wa kon kanjeng Nabi masalul ladzi ari sipatana jama ya lisu auliuki ladzi ari sipatan jama liuki ladzi ya sami'u bari ngupingkeun ieu ladzi al hikmata kana hikmat tumalaya malu tulite ngamalkeun ieu ladzi illa bisarima angin kana pangleuwih gorengna perkara ya samina nguping ieu ladzi kama sali rajulin eta seperti sifat yang jelasi atta datang ieu rajul rohian kajam nangon takon sapanjul lau karohi ya rohi he jama anu nangon ujrur sanes naris ujrur kudu mere anjeun li kakuring satan kana hiji domba min gonamika tina domba anjeun pakola caprohi izhar kudu indit anjeun pakud tuluy kudu nyokot anjeun khoirosyatin kana pangleuwih alusna domba piha anu tepnya gonamika jadi gonama maksudna kumpulan domba kudu indit anjeun pakud nyokot anjeun khoirosyatin kana pangleuwih domba piha anu tepnya gonamika Zahaba tuluy indit ya rajul fa akhadha tuluy nyokot ya rajul nyokot naon domba biizni kalbil gonami kalawan izin anjing penjaga domba anjing nu ngajaga domba kalawan izin anjing penjaga domba anu ngajaga domba wa kullu man jarik sakur-sakur jama yan kulu anu mindahkeun ieu man hafawatil a'immati kana pirang-pirang kaluputan kana kasalahan pirang-pirang imam pahaza eta ari rajul misaluhu eta tontona man ayat bende. Wa mimma ja'a ada perkara yang nulukun ieu ma ala sukuti wa qisai kana leungit tumantebna hiji perkara anu qalbi tinate bisa babi takarruri ku sabab bola balik nese wa musyadati jeung ningali kana ese anna aktsaron nasi ari wa mimma idli anna aktsaron nasi ari saytuna wa jama-jama iza ra'au eta di mana ningali aktsaron nas kabeh musliman Islam aktsaru buka ieu musliman dina hari Ramadan dina bulan Ramadan istabadu tan ngitung-ngitung jauh asana pingarekan jauh tan ngitung-ngitung jauh ieu aktsaron nas kabeh dalika kana itu aktsar
minhu tim musliman istibadan kalawan ngitung-ngitung jauh ya kadu au deket istibad yuk di eta ngadatang ka istibad ila siqadihim kana nekadekeun itu aksarun nas kabeh nekadekeun kufrau kana kufurna musliman wa qad yushahiduna jeung terkadang ningali ieu aksarun nas kabeh man panjalma yukriju anu ngaluarkeun ieu man as-shalawati kana pirang-pirang salat an auqatiha tina pirang-pirang waktuna shalawat walatan puru jeung teu ngewa anu tikman yukriju naon tiba pirang-pirang wasakna aksarun nas kabeh tenyewa wasakna nas anu timayu hidup maksud kanu pratin seperti nyewakna aksarun nas kabeh an takhiri saumi dina ngahirkeun puasa ma'a anna sholatan wahidatan sarta salat anu sahiji yak tadi eta ngamistikeun naon tarkuwa ninggalkeun salat al kufra kana kufur inda qaumin mungguh kaum wa jazzar raqabati jeung kana neuteuk punduk inda qaumin mungguh kaum anu sejen wa tarku saumi ramadana jeung ari ninggalkeun puasa ramadan kulli sakabehna ieu saumi Ramadan layak tadi eta tengah mistikeun ieu tarku saum i kana kufra wala sababa jeung teu aya sabab eta tetep lahu pikeun latan furu illa anna sholata angin saya tuna sholat tatakaroru esa bulat balik sholat hari puasa mante wata sahulu jeng hari gagampangan tengarekan gampang jeng hari gagampangan pihak dina iya sholat lima eta tina tengah perkara iya turun loba yemat payas putu atau lengit naon wakuha tumantebna iya sholat bil musyadati ku sabab ningali katingali teh ku sabab ningali lengit tumantebna anil qalbi tina hate walidzalika laola bisa al-faqihu sauban min haririn au khotaman khotamu min haririn min zabin au syariba min yatin istabhadat kun nafsu wastadda inkaruha dalika
Walizalika jeung karena itu latan Qur'an hutiba umum. Latan Qur'an hutiba umum. Laula bisa lamun make sah al-faqihu zaman alim. Sauban kana pakaian min haririn tina sutra. Au khotaman atawa kana ali. Tina tungtung ieu nya. Jurumiyah khotamu hadidin. Au khotaman atawa kana ali min zahabin tina emas. Mata orang ieu mata. Ahmadiyah mah walakir rasulullah wa khotaman nabiyyin teh di manaan alih jadinya. Dari khotimah bernama khotimu panungtung. Khotama yakhtim khotma khotimun ya khotamu kan. Ada panungtung. Aw khotaman atawa kana ali min dahabin tina emas. Aw syariba diatatkeun kana labita. Awas syariba atawa nginum ieu paki min ina fiddatin tina wawadah tina perak istabadat hu kang hitung-hitung jauh ka paki naon an-nafsu hate wasanda jeung banget naon in karuha in kana nafsu wa qad yushahadu jeung terkadang ditinggal ieu paki di majlisin dina tempat yuk tawil nila layat takalamun teu ngomong ieu paki ilama angin kana perkara illa bima angin kana perkara wali emak ijtiabun eta ngupat linnasi kadama-jama wala yustabadu jeung teu dihitung-hitung jauh teu jauh minuti paki naon dalika itulah yatakallamu illa bima huwa Wargibat nyupat asadu lebih banget minat zina tibatan zina. Pakai patah kumalata kuno tekabuktian ye gibah. Asada lebih banget min lamsi hari tibatan make sutra. Walakin kasrotu sima'ya gibati jeung tatapina hari loba nguping kana ngupat. Wa musyadatu mugtabina jeung ningali kajaman ngupat kabeh askoto untuk askotot askoto eta ngaleungitkeun ieu kasrotu sima'ya gibah waqaha kana tumantebna ieu gibah an yaqabi tina hate wa an yaqulubi tina hate ngaleungitkeun an yaqulubi na talukna wa hawana jeung entengkeun ieu kasrotu sima'ya gibah ala nafsi kana hate amroha kana urusan gibah patapaton atuh kudu ngarti anjeun lihat dihindako isi kana ieu terang-terang masalah melembut wa firro jeung kudu kabur anjeun minan nasi fi jama-jama firoroka seperti kaburna anjeun mina asali tina maung li annaka anjeun la tu syahidu eta teu ningali anjeun minhum tinnas kabeh ilama angin kana perkara yazidu anu namaan ieu mah pinggir sikana kada mesnanjir ala dunya kaudia wa goplatika di atapkeun hirsika jeung dina poana anjeun ani akhirat di akhirat wa yuhawwinu jeung entengkeun ieu mah alaika ka anjeun al maksiatna kana maksiat wa yudhiku jeung ngalemahkeun ieu mah robata kana resep anjeun kita dina toat. Faida wajad kalamun mangyan anjeun jalisan ka batur diu. Yuzakiruka anu ngelingkeun ka anjeun. Allah ka Gusti Allah. Naon ru'yatu ningali kajalis wa saratu jeung kalakuan jalis. Palanjamhu tangku netepi anjeun kajalis walatu pariku jeung ulah misa anjeun kajalis wa tanimu jeung kudu ngalapuntung anjeun kajalis wala tastahiru jeung ulah ngitung-hitungina anjeun kajalis fa inna ru'yatuhu ningali kajalis
Gua nikmatul akili eta keuntungan jama anu boga akal wadol latul mukmini jeung leuleunyikeun jaon iman nuker dikayangan teh wa tahaqqaq jeung kudu nyatakeun anjeun anna jalisa sholih kana saestuna batur diuk anu alus nu saleh khairun eta leuwih alus mina wahdati tibatan nyerangan wana wahdata jeung penyerangan khairun eta leuwih alus mina jalisi su'i tibatan batur diuk anu bareng wa mahma fahimta jeung sama-sama am anjeun ngarti anjeun hadir ma'aninya sana pirang-pirang makna wala hauta jeung ngalirik anjeun tob'ata kana watak anjeun wa tapat takidan jeung lirik anjeun ngalirik wa tapat jeung ngalirik anjeun ila haliman kana tingkahna jama aronta anu ngamaksud anjeun mukhalafah tau kana nyampuran kaman lam yahta samar muasamar lam yahta samar alika kanjeun naon anna awala satulul utama attaba udu eta ngajauhan anu timan dia uzlati uzlah awit taqarrubu atawa ngadeukeutan ilai ka men dia sia tapi kuna campuran wa iyyaka jeung kudu saeun anjeun antah kuma kana yen ngahukuman anjeun mutlaqon bari mutlak ala uzlati kana uzlah au alal hilatati atau kana kesampuran ngahukuman bi anna idahuma kusayatuna salahina ye uzlah jeung toh awala eta leuwih utama awas kudu sieun ngahukuman bari mutlak uzlah teh cenah leuwih utama atawa hilatah teh leuwih utama id kullun karena ari saban-saban saiji id kullun karena ari saban-saban saiji mufassalun eta diperinci kitab sia diperinci fassala yufassilu tafsilan mufassalun eta diperinci Pait lakul qauli fihi bila awana am khalaqun minal qauli mahdun wala haqqo fil mufassali ittafsilu Pait lakul qauli tari ngucapkeun ucapan pini kullun saban-saban saya jeung ujar aja naon ya Pak ucapan kullun bila kulapan la awan alapam khalaqun eta nyulayaan mina qauli tina ucapan mahdun anu melas walaupun eta nyulayaan ngabon ucapan mahdun melas wala haqqo jeung taya hak teh benar eta wala haqqo jeung teh benar eta fil mufassali dina al dilintik ila tafsilu angin ngawintik makomnya badan tina haqqo Al-faidatu saniyatu penpan wa al-hilasu eta salamat mina fitani dina pirang-pirang fitnah wal husumati jeung pirang-pirang papaduan. Wa siyanatu dini yang sampeun kana hilas. Wa siyanatu dini jeung ngariksa agama wa nafsi jeung awak. Ania haudi tina asup fiha antrub asup yani fitan. Dina asmin wa ta'rudi jeung ngasong li akhtoriha kana pirang-pirang pikarempana yepitan wa qolama tahru jeung saletik pisan naon al biladu pirang-pirang negara anta as-subatin tina pirang-pirang tekadaleg fanatik anta as-subatin tina pirang-pirang tekadaleg atau fanatik wa fitanin jeung pirang-pirang fitnah wa khusumatin jeung pirang-pirang paduan fal mutazilu ta'arja man uzlah nyingkahan anhum ti ieu narama ahli bila dekabeh di salamatin eta pina salamat minatin ta'assuban qala parantosna dawuh Abdullah bin Amr bin Asi lama zakaro sama kanya rioskeun Rasulullah sallam al fitnah kana pirang-pirang fitnah wa wasofa jeung nyipat sama semua kana fitan
Wa qala jeung ngadawuh Rasulullah Idaro ayat gimana ningali anjeun anasa kajama-jama marojat sulaya naon uhuduhum pirang-pirang janjina ieu nas kabeh wa khofat enteng daya teh ayat qolat dari tafsiranna wa khofat jeung saeutik naon amanatuhum pirang-pirang kapercayaan ieu nas kabeh wa kanu jeung kabuktian ieu nas kabeh ha kada eta ieu kieu wa sabaka jeung masorokkeun Rasulullah baena asobi antara pirang-pirang ramana Rasulullah kieu wa kanu ha kada kieu kuatu tahmu takuri dawan saya Abdullah bin Amr bin As lama zakaro jawabnya dia kutu tamu takberi pama tak muruni pama ternaon perkara tak muruni eta marentah tuane kabeh pada marentah naon Gusti kabeh faqala Rasulullah iya zam bayataka iya zam ku netepi anjeun bayataka kana imah anjeun tinggal di imah wa amlik alaika lisanaka wamlik jeung kudu mengkek anjeun mangkep kanahan mangkep anjeun alaika mistika anjeun lisanaka lisan anjeun ulang ngomong wakut jeung kudu nyopat anjeun mak kana perkara ta'rif nyawa anjeun wada jeung kudu ninggalkeun anjeun mak kana perkara tun karo inkar anjeun walaika jeung mesti kanjeun di amri qasati kana perkara nak pirang-pirang jaman pinter wada jeung kuningakeun anjeun anka ti anjeun amro amati kana perkara pirang-pirang jaman bodoh warawa jeung riwayatkeun Sabu Sa'idin al-Khudriyu anau kana sayyidina kanjeun sallam qala eta ngadawuh kanjeun Nabi Yusiku deket naon ayakuna yen kabuktian naon khairu malia muslimi pangleuwih alusna harta Islam gonaman eta domba yatba'u anu nuturkeun ieu muslim dia kalawan mawa gonan sahpa jibalik kana luhur atarapi puncak sahpa jibalik kana puncak pirang-pirang gunung wa mawaqihal qatri jeung pirang-pirang tempat tumibasna kecelakaan hujan ya tiru kabur ieu muslim bidinihi kalawan mawa agamana muslim kabur mina fitani dina pirang-pirang fitnah min syahikin ila syahikin min syahikin te luhur gunung teh puncak gunung min syahikin ti puncak gunung ila syahikin ka puncak gunung sejen warawa diriwayatkeun saha Abdullah ibnu Mas'udin anau kana sakunakan Rasulullah sallallahu alaihi Nabi saya tibaka datang ala nasi ka zaman-zaman naon zamanun zaman layas lamu anu teu salamat lizi dinin pikeun zaman anu ngabogaan agama naon dinu agama zidin jelamen angin zaman paro anu kabur ieu man bidini kalawan mawa agama man min Koreatin di kampung ila Koreatin kana kampung sejen min syahikin ila syahikin pasan wa min zuhrin jeung tinaji liang ila zuhrin kana liang anu sejen zuhrin ila zuhrin asa labi seperti ia mabandingan asa labi seperti cara alladzi anu yarugu nyumput ieu ladi saklam aburan kayak gitu kila diucapkeun lau ka Kanjeng Nabi naon wa mata kapar wa mata jeung eta ira zalika adu zaman
Ya Rasulullah, qala ngadau Kanjeng Nabi, di dalam tanah di mana-mana temenang anjeun al-ma'isyata kana kehidupan illa bima'atillahi ta'ala aing ku pirang-pirang maksiat Allah Ta'ala. Fa idza kana tadi mana-mana aya naon dalikan zaman halat tahalal naon al uzubatu ngalagas qalu ngadau sahabat kabeh wa kaifa jeung eta kumaha dalika itu halat al uzubat ya Rasulullah wa qad amartana jeung eta geus marentah Tuhan na kabisadaya ditazwiji kana nikah kana kawin. Qala ngadau Kanjeng Nabi, jika kana di mana-mana aya naon dalika itu zaman, kana tam aya kana nafis. Lamun kana tam teu aya khobaran. Lamun kana nafis aya khobaran. Jika kana di mana-mana aya naon dalika itu zaman, kana tang kabuktian. Naon hilaku rajuli ruksakna hiji lalaki ala yadi abawahi eta tepan kana tangan kakawasaan indung bapa rajul. Pailam yakun talamun teu kabuktian lahu eta tetep pikeun rajul saha abawani indung bapa. Lamun rajul teu boga indung bapa, fala yadai zaujatihi wa waladihi. Fala yadai zaujati tanah tepan kana tangan kakawasaan dua pada ayat zaujah jeung waladnya. Fala yadai zaujati tanah tepan kana tangan kakawasaan dua pamajikan rajul wa waladi jeung anakna rajul. Jadi bisa utang kawasan pamajikan jeung tangan wasan anak. Failam yakun Fa'ala yadai korobatihi fa'ilam yakun talamun te'aya izawajah walad fa'ilam yakun talamun te'aya izawajah walad fa'ala yadai korobati tanah tepan kana tangan kekawasaan karabatna irojua qalu sahabat kami wa kaifa jeung eta kumaha dalika ari itu ilapur rajul ala yadi abawae ya Rasulullah qala ngadau Kanjeng Nabi yu'ayyiruna nyisin atawa ngera-ngera yu'ayyiruna nyisin ngera-ngera ya abawani zaujah walad karojul bidoekia yadi kurupakna tangan kakawasan kurupakna kaboga maksudna payatakallapu tuluy maksa ya rajul ma kana perkara la yutiku anu teu kuat ya rajul hatta yuridahu sehingga ngadatangkeun ka rajul naon dalika itu yatakallapu mawarida halkati karena pirang-pirang tempat datanglah kerusakan korupsi banyak. Wahada hadis jadi hadis lain kanat jeung sanajan kabuktian ieu hadal hadis fil uzubati adalah tetap dina nalagas berkalakeun nalagas. Fal uzlatu ta'ata ya baran. Wahada hadis wa in kanat fil uzubati fal uzlatu tah eta hari uzlah mafhumatun dipaham minhu ini hadal hadis. Illa yasagni karena tengah lapsugi betul teh. Karena tengah lapsugi sah al muta'ahilu jalan boga bojo tengah lapsugi hanil ma'isyati tirna kehidupan wal muholakoti jeung satampuran. Umat layanalu tuluy henteu menang. Tuluy teu menang tengah rawatna. Tuluy teu menang ilmu ta'ah. Ye alma insata kana kairupan illa bi maksiatillah ta'ala engku maksiat Allah Ta'ala. Walastu aqulu. Walastu jeung teu kuring aqulu eta ngucap kuring.
Haza ari zaman ada mah awanu zalika zaman eta mangsa na itu zaman nu ayeuna mah lain zaman dicaritakeun ku Nabi lain. Palakod kana tayakin etu kabuktian naon haza ieu zaman bi aksorin eta tetep dina pirang-pirang mangsa qobla hazal asri anu tetep sanana ieu mangsa wali ajlihi qala Sufyan wali ajlihi jeung karana ieu la yastagni al muta'ahhilu an yama'isah qala ngadawu sa Sufyan wallahi la qaroi wallahi demi Allah laqad halat yakin etwala naun al uzlatu uzlah wa qala jeung daun sa Ibnu Mas'ud anhu zakaro nyarioskeun salam ayyama fitnati kana pirang-pirang poean fitnah wa ayyamal haraji jeung pirang-pirang poean pilih paehan kelipayan kutu ngucap kuring wa ma al haraju wa ma ja'ata naon al haraju ari haraju qala nadahu Rasulullah hina la ya'manu dina waktuna teu ngarasa aman sa arrajul ngelati jalisau kabatur diukna rajul sieun we rajul sieun saku jalis kutu ngucap kuring pabima tahmuruni id adroktu dalika zamana pabima tah kana naon tahmuruni marentah tuani ka abdi in adroktu lamun mangyan abdi ya tes pabima sama-sama menganggo mak panjang dan kulantar jadi istifham ponok pabima tah kana naon tahmuruni marentah tuani ka abdi in adrok tulamun mangya abdi zalika zaman kala ngadaukan jeung Nabi khafif kudu nyedah anjeun nafsaka kana awak anjeun waya data jeung ngaleun anjeun wadhur jeung kudu asup anjeun daroka kaimah anjeun qala nadau Ibnu Mas'ud waktu mutafsirin ya Rasulullah aro aeta ay akhbirni aro aeta kudu ngabedakeun tuan ni kabdi indah khola lamun asup yaraju alaya kakuring dari kaimah kuring kola nadau kanjeng Nabi padahua tak kudu asup anjeun bae tata sa kamar anjeun kutu mutafsirin fa indah khola kalamun asup itu rajul alaya kakuring bayati kaimah kuring kola nadau kanjeng Nabi padahal tak kudu asup anjeun masjidaka ka masjid anjeun wasna jeung kudu migawe anjeun hafadha ieu wa qobado jeung neupeut nyekal wa qobado jeung neupeut kanjeng Nabi alal ui kana pigelangan jadi kieu wasna hafadha wakwa jeung kudu ngucap anjeun Rabbi Allah ngapa Rabbi Allah Rabbi arif pangeran kuring Allahu eta Gusti Allah hatta kamu tak pengen maot anjeun nepi ka maot anjeun pengen maot anjeun wa qala jeung ngadawuh Sa'dun Sa'ad lamma dunya samangsa diajak ieu Sa'ad silal furuji kana kaluar ayyama Muawiyah dina pirang-pirang poean Muawiyah nyata keur perang teh nah dawuh Sa'ad dina waktu diajak kana furuj ila ayam la moal keluar ila
antuni angin mere aranjeun kabeh ni kakuring saepan kana pedang lahu anu eta pikeun saepan aya nami ari dua panon basiratan ningali duanana walisanun jeung lisan yantiku anu ngomong ieu lisan dia kafiri kayu kafir tu kafir kana pakulu tuluy maehan kuring muka kafir wa biya mukmini jeung kayu maehan cek pedang teh kana tu celiman pakupu tuluy nyedah kuring anu ti mukmin wa qala jeung dawuh Sa'ad masaluna hari sifatan teh perumpamaan masaluna ari sifatan urang saya wa masalukum jeung sifatan aranjeun kabeh sama kali kaumin eta seperti sifatan kaum kanu anu kabuknya kaum kabeh alamah jatin eta tetep dina jalan bae doa anu bodas alamah jatin eta beureun jalan bae doa anu bodas tabayana mahum tah waktuna ari ieu kaum kabeh tabayana mahum tah waktuna ari kaum kabeh kadzalika seperti alamah jah ya siruna lempang ieu kaum kabeh Izina waktuna yasiruna hajat ngagelebug atawa niuk tarik hajat ngagelebug naon rihun angin mujajatun anu mawa ka kebul padolu tuluy sasar teh sasab padolu tuluy sasar atana pisasab ye kaum kami atoriko kana jalan pata basa tuluy saliru ye torik alaihim kaum kabeh pakola tuluy ngucap sabana kaum kabeh atoriku ari jalan datul yamin atoriku ari jalan datul yamin eta ieu arah-arah belah katuhu mengabogaan katuhu Zatu yamini eta ieu arah-arah belah katuhu faqadu tuluy nyokot ieu kaum kabeh tiha dina ieu zatu yamin patahu tuluy bingung ieu kaum kabeh wa dallu jeung sasab ieu kaum kabeh wa qala jeung sasab ba'duhum sapaina kaum kabeh Zatus simali ari jalan eta ararah belah kayanisa fa'aqadu pihak patahu wa dallu fa'aqadu tuluy nyopot ieu ba'duhum qala ba'dum datus fa'aqadu tuluy nyopot ieu ba'duhum pihana ieu datus simal patau tuluy bingung ieu ba'duhum wa dallu jeung sasab atrapi sasar ieu ba'duhum wa anakho jeung anakho yuning ina khotan asana mangga depakeun ontaknya gitu wa anakho jeung ngadepakeun ontak sa'akhoruna kaum anu sajian kabeh wa tawaqqafu jeung ngadago ieu akhorun kabeh hatta zahabat sehingga leungit naon arihu angin wa tabayyanat jeung narima pertela naon atoriku jalan pasaru tuluy lempang ieu akhorun kabeh Patazala sa'dun wa jamatun. Patazala tuluy nyingkahan. Ujelah teh. Patazala tuluy nyingkahan Sa'ad. Wa jama'atun jeung jama loba ma'ahu anu patana Sa'ad. Paroku misah ieu Sa'ad jeung jamaah kabeh.
misalkan ninggalkeun biasa jangan sampai alfitana kana pirang-pirang fitnah walam yukhalitu jeung penyampuran ieu saat jeung jamaah kabeh penyampuran ka jamaah illa ba'da zawal fitani ayeuna sabada leungit pirang-pirang fitnah